bihi ila dinil qawim wassiratil mustaqim wa ashhadu an la ilaha illallahur raufur rahim wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi at-taharati ummahatil mu'minin amma ba'du. Qala azza wa jalla fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana min nurillah wal mu'minuna min faidi nuri. Sadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya mandatkeun puja kalih puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat miwa salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al mukarramun wal muhtaramun sadayana para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat kudu simkuring dipika hormat tur dimulyakeun. Para pejabat pemerintah setempat kudu simkuring dipika hormat. Teristimewa para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi anu diprakarsai ku para pemuda yang didukung oleh orang tua. Anu sami kudu simkuring dipika hormat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tukang son efekna leutik. Tong make delay. Rebel natakan rebel kiai ngarti kana salon kula ke boga salon di imah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bulan Maulid henteu termasuk bulan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bulan anu dimuliakeun ku Allah dina Quran aya 4 minha arba'atun hurum. 4 bulan nu dimuliakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hiji bulan Rajab, 2 bulan Dzulqa'dah nu kabiasaan disebut ku urang lameh hideung mah bulan Hafiz. Nu katilu bulan Dzulhijjah kebiasaan disebut ku urang bulan haji. Nu kaopat bulan Muharram. Maulud mah alias Rabiul Awal henteu termasuk bulan nu dimuliakeun ku Allah. Tapi kunaon umat Islam sa-alam dunia, lain sa Indonesia tapi sa-alam dunia, ketika datang bulan Rabiul Awal poharaan aya naon kitu rahasiana di bulan Mulud, sehingga para hadirin wal hadirat di bulan Maulud ieu pohara kiai serak bulan Mulud. Tukang ojek laris bulan Mulud sapeta pegat rantai motorna. Pedagang kotok laris bulan Mulud. Ka santri-santri puasa pelet bulan Mulud. Kadukun-dukun pamusrikan mandian keris mandian batu bulan Mulud. Aya rahasia naon gitu di bulan Mulud. Oh sing horeng teh aya hiji peristiwa anu sangat amat bersejarah di kalangan para qissatul anbiya jeung para qissatul rusul. Ialah dilahirkeunna junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Rasul teh manusia istimewa anu diistimewakeun ku Allah.
Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul unggul jeung nabi-nabi nu sejen. Dina kitab Burdah dicaritakeun faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi wa lam yudanuhu fi bahri wala ulumi. Eta hadirin wal hadirat, Kangjeng Rasul teh geus ngungkulan karena seluruh para anbiya wal mursalin, lain ngabeda-beda jeung utusan Allah. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kangjeng Rasul teh ngungguli karena seluruh para anbiya wal mursalin. Di mana Rasul unggulna? Hiji fi khalqin, dalam bentuk fisik. Rasul ngagaduhan sifat a'rad basyariyah, hartina sifat pri kemanusiaan dua urang, tapi tetap bagal beda. Hadirin wal hadirat, mantak Rasul mah atuh manusia luar biasa, ai urang mah manusia biasa. Kulit Rasul mah cenah ge kuning langsat kaberem-bereman, ku indahnya eta jungjunan alam. Kulitna berem kuning langsat ka berem-bereman. Secara kulit orang lame hideung kuning bangsat kageuneuh-geuneukan. Dikerok ngebul alamatan bata. Iyalah urang. Atuh kadang-kadang nu geus karolot darangdan meuni medok geus karolot teh. Atuh sanada lagi bedak mahal ge kaciri bae. Lain bedakna teu manjur, kulit ibu sudah tidak bersahabat dengan bedak. Di kandelan atuh doang oncom supan. Antar kudu mararasa ahirup mah geus kolot mah. Bener gitu? Beda. Rasul mah beda jeung urang, bahkan kita berjanji diceritakan kita Burdah. Anfiul anfi mimiul fami nuniul hajib. Eta cenah ge Kangjeng Rasul mah anfiul anfi eta pangambung ku bangir-bangir teu. Ku indah pangambung Rasul. Maka lamun dicaritakeun bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, jasad Rasul diceritakan, bapak ibu ngadangu Rasul teh kieu dedeganana, socana kieu, bulu matana kieu, kulitna sapertos kieu, panganang-anak kieu. Ya Allah, jelema moal bisa dahar jarak 1 bulan. Kunaon? Ku indah-indahna fisik jasad Rasulullah. Rabbana karim. Secara irung urang lame hideung doang hulu balukang katindak kepok ngek. Masya Allahnya anfiul anfi mimiul fami. Ia cangkem Rasul, paham Rasul mah bagaikan huruf mim, menimbulung indahnya. Secara sungut budak dia 2 huruf iya blak becablak. Kau mata ibu-ibu lamun ngomong harapan salaki can nyebrot macan eureun. Benar. Ibu. Masya Allah, Kangjeng Rasul ku indah-indah teh. Maka Rasul mah atuh unggul fisikna ge hadirin wal hadirat. Nabiullah Yusuf ganteng. Jago kasep di Nabiullah Yusuf, tapi kakasepan Nabiullah Yusuf kalah ku kasepan Rasulullah. Nabiullah Yusuf ditembongkeun kakasepan anak, ibaratna kakasepan teh kieu dibagi ku Allah. Sabelah jeung Kangjeng Rasul, saparapat pikeun Nabi Yusuf, saparapat deui jeung urang kabeh sakolong dunia berikut urang lame hideung, mantap urang gerepeng kabehan ge. Uyuhan laku keneh ieu urang, Masya Allah. Nah iya mantap Rasul mah unggul hiji fi khalqin dalam bentuk fisik,
Yang kedua Rasul unggul wa fi khuluqi dina akhlakna. Rasul mah kabeh serba sempurna, mata menanggelat insanun kamil, manusia nu paling sampurna atuh. Masya Allah, Allah cawaden ilmu ayat di Rasul, pinter ayat di Rasul, gagah ayat di Rasul, tawadhu ayat di Rasul, sifat sieun ke Allah ayat di Rasul, syaja'ah gagah berani ada di Rasul. Bala hadirin wal hadirat, iyalah junjunan urang, maka wajar da kabeh alam dunia asalna tina nur Kangjeng Rasul. Lamun urang dieu ngayakeun muludan beak miliaran tiap tahun, hadirin tetap jasa Rasul can kabayar. Moal mal kudu kabayar. Kangjeng Rasul urang mah muludan teh, euy, urang lama hideung, urang mah pantu muludan teh satahun sakali, bari ribut daripada tiap bisa deukeun masyarakat. Kadang-kadang aing mah teu cocok ya kieu sih. Aing kurang mahkul. Aing mah kurang aing mah teu mernah ya kieu. Eta nu ngomong kitu kadang-kadang teu mere-mereakeun haram jadah doang. Laku dibedil kan gitu kunaon. Ngomong pangharusna nyumbang tanggorak dia henteu. Jana kula mah miskin kiai, kula ngomong miskin. Ngarokok dia unggal poe ngebulak 2 bungkus. Satahun sakali dibantah muludan atuh wajar dikabanakeun polong akhirnya. Abu Lahab kafir bolongkotan, mamang Rasulullah ketika Rasul lahir ke alam dunia, Masya Allah atoh dijingklakan bunga Abu Lahab kafir bolongkotan, langsung boga Abid Suwaibah diperdekakan, ngamerdekakan Abid nilainya kurang lebih beli onta, 1 onta yang mancing untuk pakai kurban 70 juta. Abu Lahab kafir bolongkotan, Rasul lahir ke alam dunia 70 juta sedekah. Geus mun urang dieu muludan beak 70 juta karaksa banding jeung Abu Lahab. Cenah naon? Kafir baturung. Dibepek we penting budak haram jadah. Terus kurang amat kiai can nyatu aing lagi emang lagi. Jadi jelema lapar mah jelema marahan bae gitu. Tapi sakieu mah ya urang lama hideung alhamdulillah. Kakarak berai deh kami digitukeun lah jangan kesedihkeun. Insyaallah ibu keluh kesal capek rieu hulu asup angin pemuda bapak-bapak. Hayang sampai ngayakeun muludan moga-moga jadi saksi di baik kiamat. Amin. Pangeuleuna digusur ka surga. Ya Rabbal Abu Lahab kafir bolongkotan. Kaimpikeun ta Abu Lahab. Eta Abu Lahab teh ya boga Abid Suwaibah. Suwaibah cek Abu Lahab. Aminah kakak ipar aing kuari keur ngandung. Engke bila mana ngajuru aing bedaan ku dia. Mohon bah. Ngajuru tah Siti Aminah ngalahirkeun Kangjeng Rasul. Bebeda Suwaibah. Abu Lahab anak Suwaibah isuk-isuk dia kongkrowokan lain mere wudu ka aing. Aduh di Mekah mau wudu ka. Wudu mah dibaros. Oh salam di Mekah. Oh sereh deui. Aya naon cenah Suwaibah? Aminah ngajuru eta Abu Lahab ot gurenjal bae Pak. Cek Abu Lahab bikang talalaki anakna. Lamun bikang pancit kitu na Mekah mah zaman jahiliyah bareto hina nasib awewe nu ngangkat derajat kaum wanita lain Raden Ajeng Kartini bukan Dewi Sartika eta mah budak kamari sore geulaanan tapi nu ngangkat derajat kaum wanita ialah Kangjeng Rasul. Mata ibu kudu leuwih sumanget kana mundana. Iya ge alhamdulillah kiai kula sampai ceurik bengeretan bawang gitu. Ibu-ibu pan bae kasalakeun geus dikebugan datang tak ulang jedok bae. Pan urang ieu tilu poe deui muludan. Geura kali itu berangan jauh kotok beratangan. Pan kaya Ki Jamal isin. Kotok kampung mah isin.
aya masyarakat ngundang kula caritan ngahormat ke kula eta kula dibere bakakat bah waktu kotok jago teh udah 5 tahun loba dahar maka cenah kiai geura dahar atuh lihat nyeksa kiai dia tah mah pot John Tower biurai atau kula kecawuk mah kana uyah deui bae eta tungtung lama wah maksudna maka hormat meureun ka kiai kotok jago bulan 4 tahun tah beuh pot nyerengit kula ayeuna merek kiai mah bakal koret cekolot datang sasapihan eta kakarak ngeunah panas keneh haneut ieu mah nyaliat nyakolot atuh nyerengit biurai pot kira-kira ulah coba cengi rodia nah aya teh rodia eta ana pemain segala si Mimin aya eta Oda si Toge Mang Jasri aya di dia ai Kamong si Maman segala aya ya si Adung aduh amburadung terus Masya Allah iya bakal jadi saksi di kiamat bu kurang ngadamel kue ngadamel pais ngadamel pasun bakal jadi majana paeh kurang dijagang ke bakal para raja kabihan ge bakal maot ditanya ke malaikat marabbuka dan digebuk berbahulu pais ngahalangan cek pais cabok poin padahal pais sama geus hasem eta ayeuna dia pais geura gebuk halangan poin aing barata ilmu ludan aduh teu bisa celak nek digebuk dina beuteung cau galek ngahalangan berkat kiai bareta cau galek odos nek dihajar dina suku pasung ngahalangan cek pasung biting dan tojok we malaikat eueuh jeung celak ngagebuk jelema anu sok buludan malaikat eueuh celak bu teu aya masyaallah tinggal bingung malaikat mungkar nakir kumaha kir atuh teh nyokar cenah kudu nakar kir teh dua mata muka laledek kana mulut ulah leutik-leutik insya hai pemuda hai mun tahun dia semangat tahun depan lebih semangat amin ya rabbal kabeh kudu kompak bareng pemudana bapak-bapak ibu-ibu nu kolot nu ngora nya kieu kudu kitu kolot mah tinggal ngadoakeun bah dah nek ngondang sadar ya kami cenah bah yang ngondang Ki Jamaludin cocok aing ge jobol cenah urang ngarep-ngarep geura ondang budaya aing ngadoakeun bah kami doakeun didoakeun ku aing sing hasil ondang kiai tah kolot mah kitu dakeun tah ieu kudaria atur podium tenda tah bangku bawah kudaria kan kolot nu ngomong piraku kolot teu manggulan bangku jambuan ke bawah hayang bengek mamang pamuda nu ngagawean bener tak sanu manggulan bangku pemuda cek beres bubar cekolot bares kan kudaria nu ade iya boga si anu nu ade bajakeun hatur nuhun kudu kitu tah eta akibat kompak ibu-ibu di sarua mantap di titah ku agama kudu kaliadain kudu jadi anjeun hirup pakos leungeun kumaha kitu leungeun atuh kompak ibu leungeun mah ieu leungeun katuhu lamun ateu ieu leungeun kenca atuh kudu diondang deui kudu ditelepon datang serangan garo dengan kencan water iya dengan katuh itu kudu ditelepon kudu di WA datang sorangan garo atau sanuana atau sering gesek benar dina tugas atau moal pasirikan kecewa kena rendang daging dengan katuh karena anggur karena apel buah-buahan dengan katuh karena kue dengan katuh isuk-isuk munjukul na bujur segede perut waduh cek lengan kencak hahangitna baik kebagian nggak sudah lah bawa mangpan masing-masing tugas atau cek lengan kayak dia ingin nyamok
sekarang kayak deh kalian katu ulah lo ngomong nggak ada coklat panyiuk aing nyungkal tugas nanti pasirikan gitu ceng pemuda dia mengenal jangan nyekelan duit aing mah belum berkat ulah gitu sarua bae aya nu kieu panjenengan teh aya nu otokna belot kana kena bedas aya nu kitu atuh aya nu kitu eta aja saya mah menunggu gawean bae bedas tah kana aya ieu eta idena bagus sarua bae aya ide bagus awal nu ngagawean apalah arti ada dana mun nu ngagawean teu aya anu berat anu ringan berat sama dipikul ringan sama kitu kuduna aya di nu kieu dia nyumang kana muludang kita boga yang mana atuh mending eta cenah mawan itu yuk berkat tuh yang menjadi tak atuh mending ngabagikeun aqua yang menjadi cangkeng nyatu yuk nyatu hayu cenah aya di nu kitu atuh diketik kunaon huluna lebah nyatu be hayu be hewal terus 3 menit teh kongkela teh nyantai baik Masya Allah hadirin wal hadirat kembali akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unggul atuh dina akhlakna makana sahabat naros ka Siti Fatimah wahai Siti Fatimah aya naon sahabat lamun nyaritakeun akhlak Rasul kumulya Fatimah kumulya Masya Allah gitu mah khuluquhu apa sih akhlaknya baginda Rasul wahai Fatimah Az-Zahra Sayyidatuna Fatimah jawab khuluquhu Al-Quran akhlakna Rasul ma'al Quran gas mun hayang salamat ikuti Al-Quran urang mengikuti Rasul teh mengikuti nurut ka Rasulullah nurut kana Al-Quran ieu mah bara-bara nurut kana Quran macana kita bagu pada jeung tilo bu ibu kah gitu bu ibu nah karakter list jendol geus kolot kieu malah urang mawiridan ulah loba-loba Quran ya pabaliut geus kolot mah sarroy yaroh sayyor rayoh geus bah kieu bae geus kolot mawiridan teh hiji istighfar 2 selawat renge hiji osok ibu maca istighfar osok teh osok lebah moe pare dikore pare nak kotok sekarang maca istighfar Masya Allah dia kotok astagfirullahaladzim dia kata pada kejengnya dia ngoreh pare aing ya Allah ya Rabbi Masya Allah astagfirullahaladzim di balero kita kotok jiak pro bunang pincang mah ingkuk kotok beri mamarahan tak kotok dasar dia udah kami hidung pelit dia kami hidung dasar pelit dia cekotok lain cek aing cekotok kira-kira dia panen 50 karung dia aing akan pada dia mau biak 2 liter lain Masya Allah aing waktu balen sampai ke pincang dia cara dia bulan mulu dan aing kekeak udah dipencit sampai ke RT ngepung ke aing lalu diinju dia ada sudatan aing dikepung nih aing tetangga dari bacakan aing dikepung ke dia dia terkira-kira cekotok eta Masya Allah hewan tak kotok dia cekotok ari aing lah mulai dia di mana nyatuna aing mah cekotok jagabji teu gablek aing mah jaga we teu meunang bareto atuh mana gawean ge ijazah teu boga aing mah cekotok aing mah ijazah boga kumaha aing sakola teu meunang ku RT biar aku jeung sakola kotok deui nya Ngira dia kotok, orang kita kotok dendam aja bu. Ngira ada yang arahan, dendamnya tak kotok. Ibu-ibu ngepet, imah, diharap kapuri, alhamdulillah beres. Kotok ngintip, ya kotok. Gede berhibar karena paker curang, gila jerok lagi sih. Cekotok, hai, itu bukan imah, keduk kayak aing ya. Itu deh, aku kotok baik di lalang. Kanjeng Rasulullah Masya Allah Gusti
ulah ada boroning ka jelema ka binatang ka sato bagi Rasul mah hormat. Rasul mah karunyaan jalmina. Iyalah Rasulullah, akhlakna mulia. Makana hadirin wal hadirat, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pasti sungguh di diri Rasulullah teh seueur contoh suri tauladan di seluruh bidang. Bukan satu saja, bukan 100 saja, bukan 1000 saja, seluruh bidang contohna aya di Kangjeng Rasul. Idla dalila ala tariqi ilal ilah illa mutabi'atur rasulil mukmila fi halihi wa fi'alihi wa maqalihi fatatabi'an walitabi'in la ta'dila. Ngeserah teh sawaran aja pulang. Ada orang deh kok dikejar sebulan mulut. Atau jika pandai jika orang parakan panjang jadi menumpang kan itu. Masya Allah. Masya Allah, hadirin hadirat berkah bulan mulut, ucing di makula kota begini lauk ucing. Mareto maeta dari memang bulan mulut, tempe beak lokasin beak. Kau ada daging kotok aku lihat kucing tebagian, cing daging kotok, cing kotok, ucing tuh berkah bulan mulut, santri panen santri. Ya Allah, eta pai pakai badminton di kobong. Ina teh ina ngaranna raket nah gemblong kak. Ampun itu sampai keluar. Tawa besek perkut padet besek bukan nah ajar dia bugis. La ilaha illallah. Berkah bulan mulut. Bener. Kiai serak bulan mulut, kori serak. Berkah bulanmu. Ibu-ibu, bapak-bapak hayang selamat dunia akhirat. Ayo jacala lager ngomong nama. Hayang ka surga, hayang ka neraka. Teu ara redan urang dijawab nama. Wah rasul. Nutilok salat ngomong nama hayang ka surga. Nutilok eta. Nutilok ngaji ngomong nama hayang ka surga. Nutilok. Ya Allah, nu sodako pelit ngomong nama hayang. Ibu-ibu tukang nyerengidan kasalaki ngomong nama hayang. Dulu, kalau sering gepu dia itu gitu odah dia pun mamai. Masya Allah, calakir jelema ngomong nama hadirin. Guys pun hayang selamat pemuda-pemudi, bapak-bapak, ibu-ibu. Udah jalan. Idla dalilat ayat dari jalan menuju kariduan Allah yang selamat dunia. Illa mutabi'atur rasul angin mengikuti karena Kangjeng Rasulullah Muhammad. Manusia mual bisa ibadah ke Allah tanpa Rasul. Benar? Manusia jangan bisa disebut syukur ka Gusti Allah lamun can syukur ka Rasulullah. Iyalah para hadirin hadirat taat ka Gusti Allah can bisa disebut taat lamun can taat ka Kangjeng Rasul. Ilah kuncina sadayana Rasulullah. Mantap orang ulah hok dipakai muludan. Idza dalilat ayat dari jalan menuju kariduan Allah yang selamat dunia. Illa mutabi'atur rasul angin mengikuti tindak tanduk Kangjeng fi halihi dina tingkahna. Itu urang panjang jauh jeung Rasul. Bu Pak euy pemuda. Assalamualaikum. Salager. Dulu kene. Ente torek ente.
Eta Rasul mah bu lamun tuang deulekeun ka dia kurang urung si lampuna mentak di podium kudu urungkeun surem kan kadele bener teu tapi bener aing teu jelas kan kalau cuma cengir receh Rasul mah lamun tuang tilu jemari tilu ramo tilu jari Masya Allah cap bayi tuang Rasul dihuapkan kena baham Rasul digayam sama rawang sulang ku Rasul 27 wang sulang makanya lamun urang ikuti makannya Rasul insya Allah bakal sehat kesehatan asal nanti Rasul Masya Allah bakal sehat kalau kita makan ikut pola makannya Rasul akan sehat maka cek dokter mau terjangkit 1 penyakit tipes 2 penyakit liver 3 mual kata raja penyakit emah 4 ambien 5 sariawan usus genap mual kata raja penyakit nyeri huntu sebab tuang urang ikut pola tuangna Rasul kumaya nyatuna budak lame hideung waduh kota alabatan beko seal bedi kedua makanya pare anyar cerai mikir olak bedi gelong digilakeun ka katuh digilakeun ka kenca digayemkeun 2 kali lok bedi telak melak di dikoro molok ke pamajikan dia ngejo heuras teuing cek pamajikan lain kejo heuras teuing eta uap kakak papajuhna gede teuing urang mah nyatu bebas saya jeung pamajikan bener komo eta nyatu dan udang ngajuru bung mantak pang budak gede datang mah bikin udang ngajuru pancen lagi aja bae oh pamajikan lagi gitu pancen buku nak yubel dengan pancen buku dah di lalap daun di kota lawatan bae Jawa atau yuk sayur pamajikan kula pancen pacina surudut astagfirullahaladzim cekai alapatan Jepang budak saya pemajikan kami mah capek ngahejeun wajar caing taina segede bitis ulah ning taina puang nang kot amprekan puang udah ngajur rumah pamajikan kula ngajuru bareto menang 10 pe kula ngadinya dengan ngendongan orok gitu kan meureun capeknya atuh karang leeg muak dah atuh kaing saking pamajikan kiai komatei pamajikan RT kan geleger rasanya oh cuma cengir ada rambada doang oh ini nyaho laju pan sopan ge kasalaki keur panganten anyar geus boga dak 5 boro-boro eta muak sabodo amat bare teh keur panganten anyar kuatitan belek-belek ai kunaon geus boga anak kena dutret cos ceos cek anak emak teu boga kaizin pan liburi emak aya bapak lah bapak dia ieu jalan jelema cenah jurig aya kitu masalah ge dia jurig udah coba cengir udah menjadah dong ih terus 2 menit deh iyalah Kangjeng Rasul Masya Allah fi alihi dina tingkarna Kangjeng Rasul pohara wa fi alihi dina pada melanana aduh afalna Rasul maku indah kumaha kitu Kangjeng Rasul mabuk Pak ya Allah Rasul teh manusia geus yakin ahli surga bahkan kunci surgana dicekel ku Rasul tapi Rasul mah teureun maca istighfar sapoe sabeting 100 kali ari urang dia belum tentu ahli surga dumuh ahli neraka maca istighfar paling jago to salat 3 kali baru unggal poe nyin dosa iya masalah lain dia masalah apa masjid bagus masalah nama iya dong ulah tapi punten teu haram bagus ya eta mah ngeusina eueuh bagus tinggal bagus bener
juga ayat dapat baris majeng tihang maghrib 4 baris isya setengah baris subuh imam berjamaah 2 anjing karpet ada ngomong cinta ka nabi jangan jauhur lame hidup coba Rasulullah itu berjamaah tara petol wa min mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam lamun urang ngaku cinta ka nabi teu kudu omong kabeh aya cirian ai cirina imam RT nu mana tuh bila mana imam RT mah dia apa karena sumpung sabelah RT eta geus masalah teh cetna cetan semen doang kata imam RT ari cirina imam itu dia itu Mang Jasman mana Jasman mah kabeh itu di babelokan namanya imahna aya tadi dinya imam Jasman busena warna hejo lamun lawangna warna beureu maena cetak menang pamere pamain nama teh asal dicet bae ari cirina si Maman nu mana tuh si Maman tuh hidup pendek buat Maman contoh ieu asal geus aya ciri beungeuna ciri umat Rasul kumaha itu ciri cinta ka Rasul teu kudu diomong Pak jaga di poe kiamat ge ciri umat Rasul mah simahum fi wujuhihim min atharis sujud apa niranya disawara Bang Muhammad Jet pambenya tarahum ruk'an sujada nah aledek aing nya tadi Ustaz Misjaya we calling naon Ustaz Misjaya ibu hayang boga minantu dong Ustaz Misjaya atuh pulung be manehna jangan naon teh kudu ngamodalan deui ieu mah hayang boga anak soleh hayang boga anak aya ilmuwan hayang tentu pasantren kadenge tiba-tiba hayang doang dididik tak belajar ngaji pasantren ndak bisa anak orang baca Quran aduh mohon maaf ilmu agama susah Bu urang boga guru ilmu agama susah belum tentu kajangkau 20 tahun mohon maaf ilmu umum aya tamatna bahasa Inggris gampang setahun privat panggil guruna bisa kula sering umroh kadang-kadang Bu atau yang lancar bahasa Inggris aing kunci nage moga di mah bahasa Inggris tepatnya kada kerjaan ya ting opat ting tilu budak santri boga atuh bahasa Arab mah ganti aya fi'il mudhari aya masdar coba aya masdar nun aya masdar mimi aya masdar taukid aya isim fa'il aya isim maf'ul aya isim zaman isim makan aya dzaraf zaman aya dzaraf makan ganti bahasa ini betul gampang nya teu gampang sedang baik itu maksudna aya tamatan ilmu kitu mah ibu jeung bapak boleh bangga anak pinter bahasa Inggris anak pinter bahasa Jerman tapi ibu jeung bapak kunaon teu sedih kunaon teu gengsi anak teu begugu maca Quran cara ricing berbadi dua makok pagar orang jadah ya lebadi ya Bu anak teh sing kade coba ieu teh jeung mamang lebah payah dibacakeun Quran tak Quran Quran itu cara latur ngomong nama hayang ku Quran segala macam lamun anak teu bisa maca Quran lebah payah sanu macakeun aya cenah santri jeung ustaz lamun dibayar tolol teu dibayar capek-capek ulah daek mah ngajikeun teu dibayar jang jurig bapak-bapak dia nu modal dia nu ngalek-lek kana warisan aing kudu ngajikeun kehlanan betul apa tidak je menang dina ngajikeun adu harga geus teh menang mah teh kudu ngaji hirup mah nyahoan betul apa tidak Bo anak tak bisa maca
Quran. Anak orang tuh udah lo Usambis Jaya berkah Quran gendut akan berkah. Betul apa tidak? Kayak anak orang esok-esok SD tos daun madrasah tipe-tipe belajar maca Quran. Pak Quran komo eta loba jelema maca Quran tapi teu make tajwid acak-acakan. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun malam yujawidil qur'ana athimun. Ngaos tajwid eta wajib hukumna, maca Quran lur tajwid banget dosana. Apa ada kamu di Jakarta maca Quran karena dalge atau a'udzu bae sedang a'udzu billahi minasyaitonir rajim astagfirullahaladzim eta faang jartukum narong talajjud endah gitu baca Quran begitu. Benar, mantak Arab meh Quran magati, bahasa Inggris umum, matematika gampang. Privat setahun 2 tahun beres gitu gue. Nanti itu bahasa Inggris gampang. Dog anjing, chair meja, anjing dina meja dog chair, anjing na 2 meja na 2 dog chair. Benar? Dog anjing cicing ngejedog, anjing pincang pedog, anjing naik kena balai atau balai dog. Lalu itu ganti. Good morning, selamat pagi. Good night, selamat malam. Woi, goodbye, selamat tinggal. Gujubar, selamat ngojai. Gudai, selamat ngopi dia. Untuk mengakuari mararondok ke setara raya cina suruh masa depan ya kuali majul mak itu dia cina muntah sekolah kayak mau boga ijazah muntah boga ijazah nggak dituan mal gawe deet amat tak keimanan atunya atau silakan saja tengah larang dasar ulah jadi kiai kabeh bisa berkat. Guru SD kudu aya bener, guru SMP kudu DPR kudu. Tapi ingat ibadah mah kabeh kewajiban. Salat 5 waktu punten sugan utama kiai jeung kiai eta salat zuhur 18 rakaat jeung nu bodo 4 rakaat lada leuheung ieu mah panteu nu bodo 4 rakaat nu pinter 4 berarti ilmu nak kudunya ayana ilmu sholat mah dipasang di as'ad di as'am'ab di as'am'ab ayana dipasang di sekolah madras di guru alif-alif ayah orang panjang apa kusoli guru alifan di guru madrasah benar tapi udah eta mata kejang pemuda kasih pagar bujur hauk coba dalam mundur bekara rawin salakina odom pemicikan bodoh botak jaduk mundur kawin loh sekolah di depan ayat madrasah di dia nyangga dosa almarhumnya tah etama di urang aya madrasah tah leheungan aya bab ilmu agamaan ini umum jasa ibadahnya halal rese udah derbe pemuda kalarawin masya Allah cek salakina neng bagaimana kalau malam ini kita bersetubuh oke iya kita mesmeo aja ya oke neng apal jampe adusnya atau apa saya dulu pesantren di Lamehide langsung kampung sawah alhamdulillah apal atau apalagi kamu udah nolong nggak pati-pati kawin nggak pati-pati kawin coba cek pemajikan pengen dengar niat jampe adus
cek salakina nawaitul ghusla li idil fitri ayo dan kadus lebaran cek pemajikan istin oh ay gitu neng salah atuh salah ih kurang ada yang ngejena neng mah niat adus wajib nawaitul ghusla li idil fitri eta mana adus lebaran ay gitu kumaha ya adus niat adus mah kieu adus wajib mah cek pamajikan anak nawaitu soma godin ieu deui tambah edan cek salakina neng jaa membantu cenah belajar godin jol be bapana gitu aya naon dari ya para sehat pangatenanya dari ribut omong atau iya pak cek anak si A mending isin untuk jaga nyawa kunaon gitu atuh eta cenah pak cenah niat jabe aduh cenah cek mana nawatul ghusla idul fitri pan salahnya pak cek anak nu bener mah pan cek neng nawa itu sama godin bener teu pak cek bapak nawa itu sama godin hade dan nawa itu ghusla idul fitri teu naon minantu edan anak sedeng mituha goblok akibat bararot kasih pagar pemuda ayah pengawasan di dia pagar tamun can ayah dengekeun gerayakeun pengawasan pemuda praktek salat bae tahu urang maju lulur salat sifat 20 mun lulur ngajina jak kaji mah teu lulur baru tong ngaji jahanap bae bukan tanggal mahoneun dan pernah jahanap bae ge lah gitu terus awas ya Masya Allah mesti bibi alihnya Kangjeng Rasul mah eta istighfar teureun urang aya urang mah nya pohara eta wiridan tas magrib bae kuari mah bah di mana sampai Allah mah antas salam doa nya jadi mah komo acan kaciri bae aya tahu nu bener teh teh kira Allah supaya aya kalau kita teh telu ka masjid coba kita teh elingan salaki kita berjamaah afalna rasul teh akan perang ngantunkeun berjamaah atau 10 menit deui ieu ka sajam geus moal lewat ulah kurang leuwih pas jam 12 tadi ge pan tadi kuring dan punten di bumi teh tos muludan jeung masyarakat ieu saora serak mawa marhabah pula minta kalau ilun lah kalau jak pula aya kepentingan ceramah marhabah mangge atuh pula ke bawah jadinya kalau akan salah lah yang kuliah bersekan lagi namanya Masya Allah persebaya temen asrakal teh apa paro ya wali yang meninggal legai-legai ampun kau karasa Masya Allah terus ya Kangjeng Rasul mah telok eureun maca istighfar sampai sepenting 100 urange geus kieu bae ta wiridan da Quran mah rese geus wiridan urang hiji istighfar 2 salau istighfar yang diampura dosa sholawat di dunia yang di center ujaya Rasul di akhirat yang menang sapadro eta nu diharapkeun kurang ngomong teh sanes urang masa jalma kotor Rasul mah jalma bersih tak waritnya urang ngayakeun muludan keur nyambungkeun antara urang jalma kotor ka Kangjeng Rasul jalmi bersih tah eta tujuanana geus urang mah da moal nyambung da jalma kotor Rasulullah jalma bersih tapi orang kekeh yang nyambung mana carana iyalah ngawasilahan kumuludan kita keur ngadaptirkeun diri supaya jaga dibupai ke Rasulullah hai Mahmud mara tadi ilmu muludannya mu Rasul mara itu ilmu muludan hadir doang mata kelamun aya muludan datang bae ulah karena berkat bapak-bapak ibu-ibu lamun hadir kada muludan karena berkat nilai bapak jeung ibu sakade berkat teu aya nanaonan sahebat-hebatna berkat ieu mah lauk ieu mah daging itu mah bandeng ieu mah jeruk ieu mah kitu na jeruk asem itu mah jeruk amis ieu mah eta hanya untuk di luar buang bedana ketika geus digayam brus bekana beuteung naon ngaranna tokai sugan aja beuteung pas ini sardentis jeung leop genjer cek sardentis leop genjer minggir dia deket-deket jeung aing mah di Jakarta nang dikemas make kaleng minggir dia
kumacak lewat gender tapi bisa gitu cis gua mau orang babarengan sobat dalit lamun dia busiat aing tai sakitu nilai orang ternyata lamun orang hadir nguluran karena berat orang karena menang berkat syukur teu meunang ge ulah ngomong di mapan lain hei dia geus ngariungnya ti lame luhur teu lame hideung lame luhur eta bu lembur bapak kolot kuring mata inget ka lame luhur ayana di daerah Babakan Menes uyutnya tidinya di lame luhur aya di kadang-kadang di lame hideung di mana lame belang mana gitu nya oh di lame hideung lain lame putih bagus lame putih mah ieu moal balelang gitu untuk para luti teuing hideung kulit mah yang penting ulahat kita tanggap kula bae ngarobrol jeung ari udah leutik teh sebaran aing mah cenah kulit putih tu aing colehet cek nu saurang deui aing mah hideung tapi cek nu jadi anu leuwih hideung teuing mah cek maeng ge hideung mah angel kebelok bener nah ini dibaca letak oh teu kaciri meh mah dalam mah hideung make baju beureuh mah tuang kompor kauruan da teu kadeuleu jeung ka mamantes maneh deui nya Bu istik astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadzunuub udah wadunub salah tolol anta diajikeun wadzun maka alif lam samsiah ulah wadzunub ada yang nya kitu rodiah eta eta istighfar teh apan mah mentakeun urang teh hayang diampura dosa da dosa kunang lega satu Quran mah hararese ta urang kudu jagaan mutajwidna geus istighfar ngata ku ini dan tas magrib teh Bu mun bisa mah ulah tinggalkeun tembuskeun ka isya maca istighfar teh kitu kuduna dan lama mang kaluar magar ngaji henteu hirup geus kolot kudu gablek ka isi tereh malalon hendak engke bae eta ibadah hendak engke deui iraha engke deui iraha dunia geus tereh kiamat ieu waktu geus cek guru kula teh mah keur baru mondok pertama cek nu hade ngajina dunia geus tereh magrib heubeul kula keur mondok bener engke jadi bang iya kek ditutup jadi bang keliling bang keliling ibu lo babang emok goblok salah kita nyana pembayaran hutang kabita kagoda kupapada nanaonan wade keciri kiamat pantes anak degel urang hese ibadah barang dahar jadi pikirkan man akalal haram asot jawarihuhu sadar kalau makan barang dahar haram asot jawarihuhu seluruh anggota badan bakal malas dipakai ibadah Allah diberi cai kungak diberi cai ngomongkan inna syaitana yajri min ibni adam majrod dam sesungguhnya setan berjalan pada diri manusia melalui selaput darah lamun darahnya bagus tidak kadaharan halal maka yang timbul akan pikiran bagus benak yang bagus tapi ingat lamun timbul tina barang dar haram nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zaba iya timbul na pikiran benak haram oh moal aya ladat ngeunahna ibadah atuh taya urang man akalal haram menta cai kaunggal kiai da itu manjur dua kiai bisdak 800 akwa orang barang dahar kurang teu dipikir kira bu ulah engke gede bisi jadi bangke orang salat kudu bener umat Muhammad bangke jaga aya cirian teu kudu kula umat Rasul ya kula umat anjeun teu kudu sebab Rasul kenalan simahum fi wujuhihim min atharis sujud aya tapakan urut sujud ka Gusti Allah lain hideung teh lain di ditu mon corong kadeuleu ruk'an sujada we
Samsudin umat aing gitu. Masih Mahmud pada pinggir tadi itu cina Rasul kenyang tuh digupai ku Rasul umat tau geus kaciri mantak sapaat Rasul jeung cinta Rasul ulah dimangmangkeun Rasulullah geus yakin cintana ka umat ieu urang ieu sok mangmang bae bener tah mantak lemakeun ya muludan wali teh panggadena ganjaran belum maca salawat salawat kemana kiai geus nu pendek bae salawat tah salawat asrar salawat taisir salawat petir geus salawat petir bae ibu terang ibu salawat petir naon aya cenah kiai kadang-kadang atuh aya salawat petir nu kumaha cek ibu-ibu eta teh ibu mun aya petir buri cak joger Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad nah eta salawatna cenah petir eta benes Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tasbihna muter apa kaya salawat makmur kayak Allahumma shalli ala sayyidina tadi ke pasar enggak Allahumma shalli ala sayyidina tadi nak ada mulan enggak kita tidak apa sama ala sayyidina lawat nangis salawat pemuda adem kana awak nah terus ahwal akwal ucapan lamun hayang salamet atuh ikuti ucapan Rasul jak Rasul teh ieu mah meunang ieu mah teu meunang ieu mah haram ieu mah halal urang bae ngomong hayang salamet teu ngadenge kana ucapan Rasul teu ngadenge kana cegahan Rasul teu ngadenge kana parentah Rasul nek kumaha salametna tuh eueuh deui pintu kasalamatan mah ikuti Rasul mahabbah ka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu terakhir guys tujuan maulid urang teh jalmi kotor keur nyammukeun ka Rasul jalmi bersih hayang disapaatan jaga sabab sapaat Rasul aya 5 tingkatan nu pertama disebut syafaatul uzma kumaha syafaatul uzma sapaat keseluruhan engke jaga di alam mahsyar diantep ku Allah manusia 1000 tahun diantepkeun bu jelema ata kapang seah ka mana ieu urang kuduna 1000 tahun diantepkeun ku Allah cek Allah limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar cek Allah dia di alam dunia jadi kiai dia di dunia jadi presiden jadi menteri jadi pejabat loba dunia diiring-iring dia dikawal ka itu cek Allah hayang dari dia sakoli nu ngarajaan diantep 1000 tahun ku Allah makanya sajam di akhirat satahunan yang di dunia nah kumaha Masya Allah kocak jengek iya urang kamana atuh teu nyaho campur kamana ya urang atuh teu nyaho 1000 tahun diantep ku Allah nembe hayu urang teh ka Nabi Adam pan urang bapak kolot Adam bring ke Nabi Adam woi Nabi Adam ya kami anak hijau anjeun isfa'lana geura atuh sapatan kami anjeun teh bapak kolot kami cek Nabi Adam orom-orom moro-moro aing nyapatan dari ya aing bae ge boga proses di mahkamah Allah pernah ngazolim teu nurut ka Gusti Allah aduh boro-boro coba ka Nabi Nuh berangkat ke Nabi Nuh Nabi Nuh boro-boro anak aing ge kafir Kanaan terus berangkat terus terakhir kakak jeung ya Muhammad anjeun teh nabi kami nabi akhir zaman bahkan anjeun janji bakal nyapatan kami jaga di kiamat kafir ge disapatan ke Rasulullah mah dinyamah tah Rasul langsung tunduk kudupruk Rasul Masya Allah cek Gusti Allah hei Muhammad irfa' ra'saka Muhammad cek Gusti Allah tanggahkeun sok ayeuna pamenteun anjeun kumaha sal tontok cek Allah diramenta hayang ge paling dibere kumaha Rasul ngomongna ummati 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 ya Rab ummati Gusti umat abdi mamarodo ada ripis keimananana leutik awakna tapi kalau deh hutangna seserian kita hutang Masya Allah nembe diputus seluruhnya disapaatan beri umat kafir ka neraka umat Islam hadirin terbagi
aya anu bighairi hisab langsung ke surga blong plus. Moga-moga urang, moga-moga urang, moga-moga urang. Nah, termasuk aya umat muslim kayak umat Rasul, aya nu mah bener kana neraka kumaha amalna teh, anu 2 tahun, anu 100 tahun, anu 1000 tahun, aya urang lameh deung paling ge 5000 tahun lah. Naudzubillahi min. Oh, tidinya ngobrol di neraka panggil jeung singkoh. Singkoh, hayya kamu orang lameh hideung, kamu orang Islam, kamu orang Muslim, tapi kenapa kamu orang masuk neraka? Oh, bisa koe onam, maka onam pasti kau ngomong nak, koe onam masuk neraka, wajar-wajar saja, sebab koe bukan Islam. Tapi kamu orang udah Islam, Muslim, tetangga kiai, tapi kenapa kamu masuk neraka? Sekurang lama hidup, ulah lupa mongkoh dicabok dia koe. Cek singko ayah, ini tidak bisa jebak cabok, ini di neraka sama-sama panas. Oh, tidak bisa kumaha. Cek singko ayah, kamu orang Islam, kamu orang Muslim, tapi kenapa kamu bisa masuk neraka? Koe onam, maka onam dia sih ngomong panas udah neraka nya. Koe onam masuk neraka wajar-wajar saja, tapi koe waktu di dunia kayak layak. Yang punya pabrik salimi orang koe, yang punya pabrik gula orang koe, yang punya pabrik coklat orang koe. Kamu orang Islam paling sohor punya pabrik tempe dan oncom yang menimbulkan ketombe, bener kalinya nama deh. Tapi yang bikin pabrik sampo masih orang-orang koe. Waduh, udah bisa ngomong kia orang lama itu. Hanya kamu orang Islam udah Muslim, tapi koe onam masuk neraka wajar-wajar saja. Koe onam di beta sih ngomongnya. Nah, koe mah di dunia kayak layak, uang banyak, duit banyak, mobil banyak, istri cantik-cantik. Kamu orang rumah mau lubuh. Waduh, istri udah keslek, hidung, cerewet, judes, mojong deh. Oh, arakeun, masya Allah, nembe dongkap syafaat Rasul, ayat syafaat ke seluruh umat Rasul, anu tadi dan diputus ke neraka diganti ku Allah kasih wasilah syafaat roh Muhammad cek Allah, ya pintu surga dan ditutup wae, didatangan bisa iman anjen. Rasul asrukan 7 pintu neraka pintunya 7, surga 8, disingkap-singkapin ke Rasulullah. Kacape ngabelaan urang para hadirin dan hadirat. Masya Allah, barang di dulu benar budak lame hidung doang. Waktu saridung dihanap di dunia. Cek Rasul, ada urang mana lame hidung Rasul geraan teka wasapatan Rasul. Tekuat, kuat teka wajah panas. Cek Rasul hari dia Islam atau buku be Islam sok sholat Idul Fitri doang Rasul. Maksudnya pernah puasa nanti lu poe izin kami toha. Astagfirullahaladzim. Pernah nyumbang guludan, nyumbang 50.000 tapi nyokot berkat 18. Allah lapatan garong dia tanah. Tapi cinta ke Rasul, cinta ke Allah, cinta iman ke Allah, iman ke Rasul, iman. Nah, syafaati li ahlil kabair min ummati man kadzdzaba biha lam yanalha. Syafaat aing jeung umat aing anu berdosa gede, sajalma anu teu percaya kana syafaat aing, jaga moal menang syafaat aing di poe kiamat. Geus moga-moga urang nu hadir di dieu jaga termasuk panggalana menang syafaat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Sakitu nu kapiatur, Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hdina wahdi ahla hadhihi al-qaryah bi jahi khairil bariyah. Allahumma ij'alna min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.